Yo, nggak ada kul we geus ngarit. Minta duit. Hayo minta duit reka mana atuh make jeung minta duit mana teh? Ah raribut. Jang naon atuh? Lin ek minta duit. Nanya teh geus ngarit. Tuh mangpeung eta keneh, mangpeung cangra. Ieu suasana tong serada mendung. Reka Bandung. Rek naon atuh ning cenah aya nya kabar tadi teh cing rariung aya reka Bandung rek naon cenah? Lain arek ka Bandung. Giwatkeun geurang ngarit tuh bisi kaburu kahujanan. Oh, rek jalan-jalan. Heueuh jalan-jalannya euy. Ka Bandung biasa nama jalan-jalan teh. Ka Bandung teh heueuh loba nu ngadon arulin nya ka ditu mah da. Ieu rek ka mana cenah we rek jeung rombongan teh rek naon rek ka mana euy ulina euy jalan-jalanna euy. Eueuh nu arek nanjalna giwatkeun tuh geurang ngarit. Kaburu kahujanan tuh engke mah kaburu asar. Ka Aljabar. Oh, atuh piknik ke masjidnya euy. Asa aneh zamanna piknik teh ka masjidnya euy heueuh rek ngadon sarolat mah nya hade tapi euy jauh-jauh di jugjug anggang di teang teh nya. Heueuh ku kitu nama euy. Heeh kan we arek lah sabaraha cenah butuhna atawa gratis meureunan euy jeung rombongan mah maneh gratis meureunan nya. Boga duit atuh. Ai rek ka Aljabar mah ka ditu rek ngadon naon atuh cenah datang ka ditu teh ngadon dipoto meureunna nya. Rek salat berjamaah di ditu ka Aljabar teh. Yeuh, dengkeun lain arek minta duit jang ka Aljabar. Gawatkeun geurang ngarit kaburu asar. Oh, ka Aljabar nu jig getak lah naon we datang ka ditu mah. Nyiar ulin-ulin mah tong hayo we cicing di lemur cek barudak makas magicom cenah teh liar-liar. Kaos lap butut cenah ngalumuk wae gitu. Jig nyar jalan-jalan mah. Ngan abah mamal bisa mekelan euy duit mah teu boga kan aya jeung rombongan mah ka ditu. Udah kamari pan geus ku abah dibikeun ka maneh. Astagfirullah. Yeuh, abah geuwatkeun geurang ngarit. La ilaha illallah. Oh, duit mah pan kamari dibikeun ka maneh atuh duit saeutik oge. Make mah aya minta duit kieu we ayeuna mah lamun we pan aya meureun lah aya jang jajan-jajan wae mah ai kana rombongan mamal kungsi mayar meureunan atawa kumaha. Jig we lah kumaha maneh eta mah ngan abah mah teu boga duit ayeuna mah rek ini trek moal oge jig we. Kitu ngan mun rek init bebeja heula nya. Yeuh, abah dengekeun, urang teh lin ek minta duit jang ini ka Bandung ulin ka Aljabar. Tuh gawatkeun teh di tah ngarit urang masieun kaburu kahujanan. Koream teh aing kudu prukan urang milu ngarit. Matang ditah ti ayeuna ge. Kaburu ieu non teh sore asar we teh. Jig rek ka Aljabar mah rek jalan-jalan. Kada we euy balikna peuyeum Bandung. Mun ka ditu teh peuyeum Bandung atawa ieu euy. Mun eta mah ieu ya di Burayot cenah euy di Garut tah nyamper lah pasti anu dagang jeung dodolna euy ti Garut. Aduh heueuh jig we nya jig we. Jig tah kitu jig didoakeun sing eta sing lancar lah. Ai minta duit mah da eueuh deui abah mah. Ngan lamun ka ditu becan ka dewe eta na euy. Oleh-olehna cililin meureunan wajit. Da peuyeum Bandung loba ge teh bakal aya Burayot aya dodol nya mantap euy. Tak kitu jig kadewe mun teh mah oleh-oleh teh abah mah kumaha we geus sok mineng eta euy ngabarejaan urang ditu ning cenah. Cililin yo wajit cenah tah aya tin cililin nya teh wajit cenah di dieu bah. Jig rek ka Aljabar merek naon we lah keun we ai nama-nama pengalaman kadewe ka ditu teh euy sarolat milu salat di dinya ulah ukul piknik ngungkul dipoto gitu aya waktu salat teh sarolat di dinya teh ngareunah meureunnan.